Saha nu kahipnotisna? Innalillahi. Iya, terus ada kang kalung, cenah gaduh kang kalung. Innalillahi. Kade atuh mah. Ya dipasihkeun. Masya Allah. Iraha mah. Ya sasi ayeuna sasi nu kamari. Allahu akbar. Kedah hati-hati atuh mah. Naon wae mah nu kai salah. Nah eta we kang kalung naroskeun kang kalung cenah. Upami engke nya gitu. Oh di Mohon. Alhamdulillah mah nya sing sehat mah lancar segala rupina mah. Mangga hatur nuhun mah, hatur nuhun. Jadi lahannya itu sahabat di depan rumahnya dimanfaatin untuk untuk nanam bawang sahabat tuh. Nah ini sahabat nih, ada si ibu kayaknya tuh lagi aktivitas sahabat, mau apa? Silaturahmi dulu sahabat nih sama si ibunya. Assalamualaikum. Nah si ibunya. Nuju naon mak? Si mak. Ah ya we amang mak. Kumaha damang mak? Oh. Ya we. Damang mak. Wau tuh kota. Ah wiose mak. Damang. Di mana tuh? Abi mah nya ti Cibugal, masih ti Cibugal. Eta nanam eta bawang beureuh mah. Oh. Di ical mak. Di ical. Oh. Aya manu meser. Ka mana di icalna mak? Hanya di dieu upami aya niniar. Ah. Eta nya naon atuh? Ah iya kamera mah abi nuju ngetakeun suasana perkampungan. Oh. Sabaraha ieu nanti sabaraha lami mah ieu tos dipanen. Aduh kah atuh sabaraha minggu atuh. Oh, mingguan gitu nya. Sok diical ka mana mak? Diical nyalira atau napi ka pasar? Oh di dieu wae. Mohon. Alhamdulillah mah nya sing sehat mah lancar segala rupina mah. Mangga hatur nuhun mah, hatur nuhun. Teu sawios mah sok. Eta meuni nanti marontok gitu mah nya, eta nanti bawangna abi mah. Tuh ada geung. Ieu teh bawang naon mah? Bawang ente bawang Jawa atau napi bawang biasa? Bawang biasa wae. Kan aya nu berbes gen berbes mah aralitnya. Mohon. Oh ieu mah bawang beureum biasa gitu mah nya. Buhun Pak Intan ieu mah. Oh ieu mah bawang. Sanes buhun ketangnya engal ieu mah, da alit nu kepungkur mah. Oh kitu. Tuh. Ari bu kenging ti pasar ieu teh kawitna teh. Oh. Tadi teka ango gitu di. Tadi ango, nah ajaran teh plastik nih. Oh gitu dietakeun diliarkeun itu mah nya. Masyaallah tuh si mana rajin sahabat tuh. Bawangna meuni marontok kieu mah nya. Ari mangga hatur nuhun mak, hatur nuhun pisan. Di mana mak melakna? Di kebon. Mana mak? Masya Allah tuh sahabat sedikit deket juga tuh sahabat tuh. Jadi lahannya itu sahabat di depan rumahnya dimanfaatin untuk untuk nanam bawang sahabat tuh. Ya teh tilas tengah aja gitu mah nya. Oh tuh sahabat, masya Allah. Itu ucing nauge meni lucu gitu mah kaos meongnya. Tuh masya Allah. Tuh. Tuh. Tuh kucingnya kayak musang sahabat tuh. Kucingnya kayak musang tuh sahabat tuh. Masya Allah tuh. Kirain tadi disangkanya musang itu mah. Nya kayak cara itu mama. Jadi musang sahabat kalau bahasa ini. Tuh. Tuh. Iya teh gagaduhan mama. Gagaduhan ma. Oh. Hiji-hijina. Masya Allah. Hari teh bumi ma oge ieu. Oh, kamarana putrana. Oh di Barandung. Urang terlebih. Urang Jawa Tengah. Yey, geuningan. Anu katilu. Oh, ma di dia sareng saha? Aya deui. Nyalira. Nya nuju nyalira we aya nama. Oh, gitu. Pan aya anu ngengikeun urang leuwih lega pamega.
Mohon. Da istri mah mung dua-duana 7 teh. Mohon. Sadayana muka urang Ciamis pangaguna. Mohon. Muka urang itu. Jadi 7 murang kali mah gaduhna. Anu pamaget mah istri mah ukur 2. Ukur 2. Masya Allah. Tapi tas sadayana narika. Oh, maot anu kalima. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nuju alit. Mah di dia nyalira tanapi sareng caroge. Itu penutus maut. Oh, nyalira wae nya. Ari ieu mah kosong berarti nya. Ya, sok dilbetan ari aya nu di ditu nu di Awilga. Awilga teh di mana? Urang Awilga teh. Icak ya cikarew teh kapalieu. Oh, kita mohon Mak. Masya Allah. Eta di hanap itu kandang sapi, kandang domba. Oh, kandang. Kersak kene mah ngaritnya. Sok aya nu bantosan. Mohon. Putra nu aya pan sok aya. Mohon. Pan bar jukut diparaukan batu. Dimangpaatkeun kitu mah nya. Jantan sok wegah gitu nya ari di bumi wae mah gitu nya aya aktivitas mah. Pan nemenya aya nu ngahipnotis ngiring pan mate menawi mohon terang saha nu kahipnotis mah innalillahi iya terus ada kam kalung cenah gaduh kam kalung innalillahi kade atuh mah dipasihkeun masyaallah ya Allah iraha mah nya sasi ayeuna sasi nu kamari Allahu akbar kedah hati-hati atuh mah janten lamun anu teparuguh naros nama mending kene diantepkeun mah da terang da biasa oh biasa gitu nya sopan mohon kawatos cenah ka ibu tuh ngadamel teuing nya teu ngadamel kumaha mohon leres asal mah kitu di jalan oge ditaroskeun ke kumaha oge ceking urang mana ceking ujang ceking kitu oh pamegat ieu na innalillah cenah urang Cinaglang abdi mama cenah Cinaglang teh daerah mana kali di Nyalinung teh ka Palikulon Allah anu bade arah ka Dharma Raja kalena dari Raja innalillah jalan itu dia sinang terus begitu dia sinang mohon miring heula mam cenah ada cenah maka sangguna mah yang palai cenah mam kitu saudara teh cenah ada nyana sangguna mah mohon rasa di mam berarti dinya ari tos mam teh mah bade ngiring heula niisna mangga di dieu teh Allah dieu teh mangga kitu gimana kita dah sanes bangsa Allah naon wae mah nu kaisala nah eta we Kang Kalung naroskeun Kang Kalung cenah upami engke nya kitu di pertamana nyarioskeun kalung kumaha masana kama makan jig-jigan kadinya naroskeun anak ka atuh da daman mah tos ka eta meureun tos teu sadar meureunnya cenah gaduh Kang Kalung cenah cincin cenah kawitna mah mohon henteu cing tos pasihkeun ka putra cenah gitu gitu teh Kang Kalung gaduh nah nun bukakeun ku abdi teh dan nuju dianggo mohon buka ku anu teh dilaan teras eta cenah mah cenah ieu teh engke teh cuma bibir-bibirnya nyenak teh herang cenah mah engke teh cenah hiji teh janten dua cenah kitu nyariosna teh nah aya di jero nya di dekat hate mah teh nah jero teh nya naon kitu ajaib dawa sakti cenah mah kitu dia luar teh nah nya kumaha tanah jeung mah kitu hormat teh teruskeun cenah kumaha engke we cenah sauranya teh mohon nyenak ciherang tapi anjeunna teh gaduheun cincin herang disorot ku cincin herang di nutos di nu gelat teh kalau mah teh nah mah teh emu naon-naon mohon sing kagetosan deui we mah nya amin kitu teh sing disadarkeun jalmina nu karitu teh tegerating aya nu ngebalasna teh nah bade uih heula cenah masa kedap terus kongkong kenging teh ya Allah gusti mah aku sadar mah tos teu aya jalmina tos aya tos lami innalillahi zaman awi teh disimpen Kang Kalung mah ada mah teh dipilari ka lebat tah ya atuh da bangsa geuning saur mah teh nya keun mah sing kagentosan deui anu langkung nu kamari gitu mah nya sing disadarkeun eta jalmi anu teu ningal ka mah gitu nya mah teh tos sepuh kumaha ampun mohon dasar ari penipuan mah penipu mah gitu sering nu nipu mah ayeuna ieu seplak di dieu mah emang tadi kawitna di mah tuh di Cipasa oh nah atuh teh di ditu deui pan gaduh domba gaduh naon ka batur ngeubeul ujit kitu aya ngalih ka dieu aya nu ngical bumi kawitna mah ieu teh kenging meser ku emas mohon ukur teh 3 gram nuju 5 gram nuju 300 pangusna teh mas teh kabungkur teh
dialihkeun ka dieu ame Oh. teh kebon gitu. Mohon. Jukut mah teh kitu. Mohon. Nya sok teh ngalih ka dieu cek yang ari sarumping pan numpun anak mah dari itu ka lembur kitu sareng mah teh pikiran teh. Ari pek ayeuna teh gaduh mantu ka urang. Putra apa? Jadi kenal teh. Teu kenal mah. Teu kenal. Ma atur nuhun mah waktos namanya. Mohon. Ayeuna teh alim incah deui. Mohon. Mohon. Atuh cai atan. Wios mah atur nuhun pisan. Atur nuhun atuh info namanya sing sehat mah di dieu nya, sing lancar segarupina. Mangga mah nya. Atur nuhun atuh nya. Ya, Mau sama-sama. aya Moal mah sok we sok kanggo mah we di dieu. atuh peryogi dah seueur.